Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha wargi Sunda sadayana daramang. Alhamdulillah, pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel Panyungsi Basa, di mana channel Panyungsi Basa ieu baris ngabahas ngeunaan ka bahasa Sundaan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Sunda, hayu gabung di channel ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan dengan judul Pedaran atau Karangan Eksposisi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Naon ari pedaran atau karangan eksposisi teh? Karangan eksposisi nyaeta karangan nu eusina ngajelaskeun atawa ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Pedaran atawa karangan eksposisi teh nyata namah loba pisan mangpaatna pikeun ngalegaan pangaweuruh hiji jalma. Wacana pedaran atawa eksposisi sakapeung mah sok disebut wacana prosedural. Sabab biasana sok ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean. Contohna saperti resep kue, resep katuangan, jeung formula obat-obatan. Aya rupa-rupa teknik anu bisa dipake pikeun nyusun wacana eksposisi atau pedaran. Di antarana bae identifikasi atau neangan ciri-ciri barang. Nu kadua babandingan atau perbandingan. Nu katilu nyaeta mere gambaran atau ilustrasi. Aya deui mere papasingan atau klasifikasi. Saterusna aya mere wangenan atau definisi. Jeung nu terakhir nyaeta prosesna. Saperti karangan nu sejena, karangan pedaran atau eksposisi oge mibanda 3 bagean, nyaeta kahiji bubuka, saterusna bagian eusi, jeung anu terakhir nyaeta bagian panutup. Contoh karangan eksposisi.